Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam jeung kedah terang anjeun. Anal imana kana yen saestuna iman. Billahi ka Allah Ta'ala i'tiqadun eta nekadkeun. Annahu yen saestuna Gusti Allah Ta'ala wahidun eta anu sahiji. La nadira nu teu aya bangsana. Anu teu aya bandinganna lahu ka Allah Ta'ala. Bidatihi dina datna Allah Ta'ala wa sifatihi jeung dina sifatna Allah Ta'ala. Wala sarika jeung teu aya nu ngarencangan lahu ka Allah Ta'ala fi uluhiyatin dina pangkat kapangeranan. Wahia jeung ari itu uluhiyah istihqaqul ibadati eta ngahakna kana ibadah. Wa annahu jeung yen saestuna Gusti Allah qadimun eta anu qadim. Labtidaa nu teu aya mimitina liwujudihi eta tetep ayana Gusti Allah. Wa bakin jeung tur anu langgeng Allah. Lantihaa anu teu aya tungtungna la li abadiyatihi kana kalanggenganana Allah. Wabail malaikati jeung kudu ngimankeun anjeun ka malaikatna Allah. Itiqadun eta nekadkeun annahum yen saestuna itu malaikat mukramuna eta anu mulya kabeh. Layak suna anu tara maksiat anu tara doraka. Tara gawe maksiat itu malaikat Allah ka Allah. Makana perkara amaro anu geus marentahkeun Allah hum ka itu malaikat. Wayab aluna jeung midamel itu malaikat kabeh ma kana perkara yuk maruna anu diparentah itu malaikat kabeh. Sodikuna tur anu bener kabeh pima dina perkara baru anu geus ngabejakeun itu malaikat bihi kana eta ma. Wabil kutubi jeung kudu ngimankeun anjeun kana kitabna Allah. I'tiqadun eta nekadkeun annaha yen saestuna eta kitab kalamullahi eta dauhan Gusti Allah. Al ajaliyu anu bangsa ajali. Al qaimu tur anu tumatep bidatihi kalawan datna Allah. Al munajahu tur anu dibersihkeun Allah anil harfi tina huruf wasauti jeung tina sora. Wa anna kullama jeung yen saestuna saban-saban perkara tadommanat anu nyidem itu kutub hu kana ieu ma hakun eta hak. Wa anna Allah Ta'ala jeung yen saestuna dauhan Gusti Allah Ta'ala. Wa anna Allah Ta'ala jeung yen saestuna Gusti Allah Ta'ala angjala eta nurunkeun Allah kana eta kitab. Ala ba'di usulihi kasawareh pirang-pirang utusanana Allah. Bi al-fadin ku pirang-pirang ucapan ku pirang-pirang dauhan hadisatin anu anyar. Bi al-wahi di loh mahfud. Bi al-wahi di loh mahfud. Au alisanil malaki atawah netepan kana lisanna malaikat. Wabi rasuli jeung kudu iman anjeun ka pirang-pirang rasulna Allah. Itiqadun eta nekadkeun anallaha Ta'ala yen saestuna Gusti Allah Ta'ala arsala eta ngutus Allahum ka itu rasul ila khalqi ka sakabeh makhluk. Wa najaha jeung ngabersihkeun Allah hum ka itu rasul ankulin tina saban-saban wahimatin ankuli wahimatin tina saban-saban kokotor wanaksin jeung kakurangan. Pahum mangka ari itu rasul maksumuna eta anu diriksa kabeh
minasogiri tina pirang-pirang dosa leutik, wal kabairi jeung pirang-pirang dosa gede, qoblan nubuwati dina samemeh jadi nabi, wa ba'daha jeung dina sabadana janten nabi, wabil yaumil akhiri jeung kudu ngimankeun anjeun kana poe akhir, wa huwa jeung ari itu poe akhir minal mauti eta ti mimiti maot ila akhirihima nepi ka akhirna perkara, yaqau anu tumiba ieu ma i'tiqadun eta nekadkeun wujudihi kana ayana itu yaum, wa mastamala wa ma jeung perkara istamala anu ngawengku ieu yaum alaihi kana itu ma min su'alil malakaini tina pertanyaan dua malaikat, wa naimil qabri jeung tina nikmat kubur, wa adabihi jeung tina siksa kubur, wa ba'si jeung tina hudang ti kubur, wa jajai jeung tina pambalasan, wa hisabi jeung tina hisaban, wa mijani jeung tina timbangan, wa sirati jeung tina cukang, wa jannati jeung tina surga, wa nari jeung tina naraka, wabil qadari jeung kudu ngimankeun anjeun kana papasten i'tiqadun eta nekadkeun annama kana yen saesuna perkara qadaro anu misti hukana ieu ma anu ngamistikeun hukana ieu ma sa Allah taala Gusti Allah taala fil azali di zaman ajali, labuda eta misti min uquihi tina tumibana itu ma, wa ma jeung perkara lam yuqaddir anu teu misti hukana itu ma yastahilu eta mustahil, naon uquuhu tumibana itu ma, wa annahu ta'ala jeung yen saesuna Gusti Allah taala qadaro eta kawasa Allah al khaira kana alus, wasaro jeung kana goreng, qabla khalqi dina samemeh ngadamel makhluk, wa anna jami'a kainati jeung sanya-nyana sakabeh pirang-pirang anu bukti, biqadaihi eta kalawan qadana Allah, wa qadarihi jeung qadarna Allah, wa ahraja wallahu a'lam bishawab.